ulama. Sebagian keterangan ilmu ulama mah nyata maqamul anbiya. Ilmu ulama teh nyata maqamna para nabi. Nawarina sabab ulama dijadikan warasatul anbiya, dijadikan ahli waris para nabi. Kumaha lamun teu aya ulama, kumaha lamun teu aya ilmuna ulama, lamun teu aya ilmuna ulama la halakal jahiluna, hartina bakal rusak sakade jalma anu barudoh. Jadi lamun daya ilmu ulama pasti bakal rusak sakade jalma-jalma anu baru. Nah bagina sabab ilmuna ulama mah munawwirun hartina anyangan lain mungkul hiji golongan, lain mungkul hiji tempat, lain mungkul hiji negara, tapi ulama dijadikan senterna saalam dunia. Apa bahasa dulu? Kasirodi sepertinya eta lampu amnya. Lamun teu aya ilmu ulama pasti jalma-jalma anu bodoh pangaekeun. Bujur-bujur nyata henteu aya ilmu ulama, bahkan teu aya ulama masih kena seueur ulama, tapi jalma-jalma anu bodoh ngabar